Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana beayana, utamina pisan mah ka para baraya anu hagaduhan hanca carita jakarana nya kiwari ku Mang Dedi baris dipaju bagian anu ka 83. Namun sateasana mangraskeun ieu carita kadehilap, like, subscribe, komen, sareng loncengna toelnya. Atuh nuhun lo kumang rupi perhatosanana mangga urang sami-sami Bandungan deui lajengan carita anu katunda. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bedoja ka ahli warisna. Ulah asal upload we. Mangsa alam pabuberang harita teh di lembur Sindang Sari, khusus nama atuh imahna paku anu kiwari di kawasa Kubah Badrowi. Harita kedatangan anakna nyatana nyemayang nya nu akhirna babentara paham antara anak jeung bapa. Nu akhirna pisan mah pamustunganana Nyimayang harita ngajak ninggalkeun anu jadi bapana. Nyimayang harita keneh nantung terus merongsak kedeung kana beungeut nu jadi bapana. Nya sanggeus kitu mah teu ngomong deui, terus Nyimayang teh ngencis indit ngaleos teu ngaliak ngaliuk deui ka tukang. Bari jeung mawa hate anu kuciwa. Sabada anakna indit bahwa Drowi blak diuk dina kursi. Meja na mah atuh geus hancur harita ditimpah ku manehna. Nyang hareupan meja anu geus paburantak, sakedapan mah ngahulang weh mikiran anu cikeneh kajadian. Kasugri para wargi, cag urang tinggalkeun heula kayaan bahwa Drowi dina mangsa harita. Kitu deui Nyimayang anu geus ngencis indit ninggalkeun nu jadi bapana. Insyaallah kahareup kasamper deui. Ayeuna urang puseureun perhatian urang nyelang deui ka tukang ngomongkeun lalampahan jakarana. Jang jakarana anu geus rada lila katunda-tunda ti sabada papisah jeung anu jadi pamana di lembur Batu Nunggal. Jakarana geus aya kana sababaraha poe di perjalanan. Lumampahna teh nyorang pasir jeung pilemburan. Malah sakapeung mah atuh sok nyorang pileuweungan. Ari tujuanana nyaeta deuk nyelang balik heula cenah ka pasir Nangsi arek nepungan anu jadi kolotna. Nyatana Bahdirga jeung Amburasti. Da puguh harita teh geus lila pisan teu panggih. Gancangna carita dina hiji poe, jakarana jog-anjog ka sisi lembur. Harita teh kira-kira mangsa alam wanci lohor. Malah ti kajauhan kadenge aya sora anu adan sorana meuli halimpu melas-melis mata kelar jeung mata kuas. Alhamdulillah ya Allah, geuning teu karasa ira lampahan teh geus lohor deui. Geus waktuna kudu ngajalankeun salat lohor ieu. Kabeneran pisan aing geus tepi ka lembur tapi
nya lembur naon atuh ieu teh nya. Kitu ceuk Jakarana ngagerendeung ngomong sorangan. Bari jeung lempang mapai-mapai jalan gede anu engke berasna teh ka hiji lembur. Ari maksudna mah arek mulu ka masjid cenah pikeun ngalaksanakeun salat lohor. Breh katempo aya sabaraha urang lalaki anu keur lempang marake samping sarung jeung baju kampret anu bersih. Sirahna oge marake kopeah jigana mah anu rek ka masjid nya terus we jang jaka oge harita teh nuturkeun ti tukang. Alhamdulillah geuningan aya batur jigana mah sarua arek ka masjid. Ya kebeneran atuh bisa bareng jadi teu mata kesaneangan masjid. Ceuk Jakarana ngerasa bunga. Malah terus bae harita limpang bareng jeung anu lian. Kulantaran tempatna teh jauh teu oge geus anjo kaburuan masjid. Terus muruka tukang rek ngajunjung ka pancuran anu maksudna mah rek wudu. Nya teu oge atuh geus rengse. Nu saterusna jang Jakarana asup ka masjid terus atuh ngalaksanakeun salat lohor. Kalawan husu diteruskeun ku wiridan. Malah ti poho atuh ngadoakeun indung jeung bapana anu geus aya di alam kubur. Sangkan kenging panghampura ti Allah. Sagala rupa dosa perdosaanana dihampura jeung kasalahan rupa-rupana. Sanggeus rengse ngalaksanakeun salat, Jakarana terus keluar ti masjid maksudna mah arek nuruskeun deui hanca lalampahan. Tapi karek oge aya kana sabaraha lengkah. Ragi Jakarana eureun lantaran nempo aya warung nya terus we ngadeuketan. Sabab ayeuna mah geus ngarasa lapar da puguh ti isuk ngeluk can manggih sangu. Nya terba omong. Harta keneh sup ka jero eta warung bari jeung terus uruk salam kanu araya jadinya. Anu harita keur dariuk bari jeung ngobrol. Punten. Mangga. Sampurasun. Trampes mangga ujang. Sok teras kalebet we. Kitu ceuk saurang awewe anu geus rada aya umuran. Ari ngaranna teh Bisamah. Ceuk anu nyarebut di dinya mah nu teh lian eta teh si Bibi anu boga warung. Mangga atuh ujang Asep haturan jeung sumping di warung si Ibi. Mangga atuh bilih meriogi naon kantun sangemkeun we ka si Bibi. Bisa mah ngomongna meuni galecok sikepna ramah matak pikat songgahin. Hatur nuhun Bi. Abdi mah eta we lah bade nyuhunkeun sanggup sapiring sareng dencang Nabi. Mangga atuh nya teh antosan sakedapnya. Ujang. Nanging bade sareng naon atuh rencangna. Mangga daseur atuh kantun milih sagarupi oge sayang di warung Bibi mah Aden. Cek si Bibi sakapeung sak ngujangkeun sakapeung sok ngadenkeun. Ngadenge kitu pok Jakarana harita. Eta we Bu binya sangu sareng sayur tambihannya ku goreng lauk sareng tong hilap sambalna. Ya Allah mangga atuh sakitu pamunut teh Aden ujang Aden. Mangga ke atuh antos sakadapnya ku si emak atuh ku si Bibi orang sayogi kon. Leos atuh bisa mah teh ka jero warung. Nu maksudna mah deuk nyadiakeun anu depenta ku Jakarana. Ari Jakarana terus harita diuk dina bangku nungguan si Bibi warung mawa kadaharan. Teu lila si Bibi geus norojo deui bari jeung range mawa kadaharan anu dipenta ku terus ditundaan dina luhur meja terus gap kana teko dieusi cai teh haneut curulik atuh harita kana cangkir. Sarta song diasongkeun ka Jakarana nya atuh sanggeus kitu mah dekur we harita Jakarana dahar mending ngaliwat jiga anu ponyo pisan. Ari bisa mah terus gek diuk dina bangku panjang tepati jauh tidinya kebeneran harita teh warung keur teu pati rame ngan ukur kitu we aya sabaraha urang. Nya terus we bisa mah teh atuh ngobrol jeung saurang lalaki anu umurna aya kana 40 tahunan leuwih saeutik
Ari katelahna teh Mang Diman, tukang dagang papakean cenah anu geus biasa sok ngider ka lembur eta. Sarta geus loba kawauhanana jeung langgananana anu matuh da sok pada narungguhan. Mang Diman, cik sok atuh nempo baju kampret anu tadi teh. Nah alus atawa henteu, lamun alus kuring rek meuli dua we keur mangna. Bisa mah ngamitian ngomong ke Mas Diman, nanyakeun baju kampret maksudna mah. Loh, entok kudu nanyakeun lalu entokna ya bi. Dageun pasti barang dagangan uring mah kabeh ge alus. Datara mawa goreng piraku atuh. Tara mawa nu goreng ya. Piraku juga nutung apa-apa Apaan orang teh geus neganan. Eta oge sok aralus Mas Diman, tapi pan kudu ningali heula meureun buktina. Sabab bisi kabalejog da geuningan, ari nu dagang mah sok pinter ngomong. Loh, entuk kudu ceng caya be. Nya sok bae gedinya milih sorangan atuh. Sangkan percaya da loba berang nama yo aralus jeung rupa-rupa. Yo, mangga. Kitu cek Mas Diman. Bari jeung terus jung nangtung tina diukna terus murukana tanggungan nu dituna luarin warung. Ari bisa mah harita keneh nuturkeun terus nangtung di gireun tanggungan. Kop atuh kana baju kampret terus dijungjungkeun ka luhur bari jeung dibabar beber. Dinangna nengnek ningalian eta baju. Sanggeus kitu gap deui atuh kana carana pangsi terus kana samping sarung sagala dirampaan. Bari jeung diulah ilik dinangna nengnek memang barang dagangan Mas Diman mah atuh katempona aralus. Kaayaan kitu katempuun ku jakarana anu harita keur diuk dina bangku. Jung atuh nangtung terus nyampurkeun ka bisa mah jeung ka Mas Diman anu harita kerecoke ngaromong anu tawar. Nya terus jang jakarana nangtung dikireun Mas Diman bari panon melong kana barang dagangan anu katempona di loba jeung rupa-rupa di sagala aya. Lo tole hahaha mangga pilih priyogi anggoan yo kantun milih we yo segelari oge aya yo sareng dijamin barangna oge serae bagus. Haha sanes barang obregan. Kitu cek Mas Diman nawarkeun barang dagangan bari jeung ngareret ka Jang Jaka. Sumuhun Mas, cobi abdi teh bade ningalian acu kampret Mas. Lo ya priogi acu kampret yo. Aduh mangga atuh dak suur semalih pilih priogi nu sanesna oge. Duh mangga da segala aya. Oh atuh harita Mas Diman kana baju kampret terus diasongkeun ka Jang Jakarana. Malahan mat ujak Jakarana ditampanan sanggeus dititenan kalawan apik jigana bakal meujeuna lamun cengkeur bapakna mah. Nya sanggeus kitu kop deui atuh kana samping sarung jeung calana pangsi sarta teu poho kana kopeh samping kebat jeung kabaya. Nempo kitu atuh bisa mah tukang warung nempokeun ngarasa heran. Pok atuh si Ibi nanya, sanes ieu teh Jang Aden angguan kang usaha eta teh geuningan moni seueur jiga nama keur oleh-olehnya. Leres pisan bi ieu teh kang angguan kanggo pun bapa kalipun biang. Nya ari maksada mah kanggo oleh-oleh. Abi teh rada bingung ieu teh bi. Alah, nah bingung kunaon atuh Jang Aden? Nah, teu boga duit na atawa. Sanes kitu bi abdi teh hoyong ngagaleuh kabaya kanggo pun biang nanging bingung bilih teh cekap ukuranana. Oh, jadi kitu masukan teh teu boga duit na. Kieu we atuh geura Ujang Adennya hari awak indung Ujang Aden sarua jeung gedena jeung awak si Bibi kitu. Cek bisa mah nanya deui ka Jang Jakarana lantaran hayangnya kana ukuran awak indungna da puguh atuh bisi nyalahan. Nya pami paraosan abdi mah salirana pun biang teh teu patos tebih sareng salira Bibi. Oh tah lamun kitu mah gampang atuh tah.
jika anu ieu tak cukup juga nama gerayo cek Jang Aden lantaran ukuran sarua jeung awak bibi gerayo. Kok kadawak atuh bisa mah kana kabaya terus diasong-asong ka Jang Jakarana nya terus ditampanan. Tuh gerah Jang Aden tampo gerah meuni aralus kabaya teh yeuh aya anu beureum aya anu hejo sarua jeung karembongna jiga umur barupa gerayo. Tah muda tuh bi anu ieu we lah laras muni saraek ieu. Oh, Jang Aden gedengan eta samping kebatna oge aya tah. Sakalian kayaknya jeung karembongna geureum ngarah hidung ujang atoheun. Bisa mah tukang warung meuni galecok cuci mangmilihkeun papakean anu pik kabutuh ku Jang Jakarana. Nya teu lila oge atuh geus rengse baju kampret celana pangsi samping sarung jeung samping kebat ditambah ku kabaya karembong jeung kopeah teh kaliwat eta kabeh dibeli ku Jang Jakarana da puguh keur burueun indung bapana anu salila ieu geus kacida mikanya kamanehna nya sanggeus ngerasa cukup cereng atuh ku Jang Jakarana eta papakehan teh dibayar da ari duit mah kaperangan boga pamereteun jadi pamana. Ari Mas Diman anu dagangna puguh we atuh kacida pisan ngerasa bunga sarta kacida nganuhunkeunana ka Jang Jakarana sabab dagangan laku loba sarta meunang untung anu kawedang badag bari jeung teu kudu capek ku kurilingan ngederkeun eta dagangan. Waduh tole matur nuwun berantos ngagale ye dagangan Bermang. Ye atuh yo nyanggakeun barangna nampi artosna. Mugi abe awet dianggona sareng mangpaat barangna. Punten Mas, dupi Mas tiap kawit di mana? Loh, Cirebon. Urang Cirebon tebih sami Mas. Sami nuhuna Mas. Jang Aden ieu atuh sakandanan ari kanggo oleh-oleh mah di warung bibi aya bako mole geura anu pangsaena sareng lauk asin peda meuni kin bolotot tapi jiga nu hirup matana sareng bungkil dagingna deui geura Jang Aden yo bisa mah manehna oge teu eleh nawarkeun daganganana da puguh sarua hayang aya nu meuli kana daganganana. Nya susuganan we cenah meuli loba. Nya muhun atuh kaleresan bi mangga dibungkus bi bakonanya sareng lauk asina. Kaleresan atuh da pami di pasir mah tebih ka lembur anggar ka desa deui. Tanya mangga atuh Jang Aden nya ku bibi teh dibungkusnya. Bisa mah manehna atuh harita ngarasa atoh. Sabab eta jajaka teh daek meuli daganganana nya terus we gura-giru ka jero warung mungkus. Kajero warung mungkus bako jeung lauk asin peda mun terus diasongkeun ka eta jajaka teh kung selila atuh harita sagarupana geus rengse we sarta sakabeh geus dibayar ka asup urut dahar anu tadi nya sanggeus kitu mah Jakarana harita kene amitan ka si bibih katut ka Mas Diman nu saterusna berade we indit neruskeun hanca lalampahan deuk nguru ka Pasir Nangsi anu memang tidinya mah geus teu pati jauh teuing jigana teh jigana wanci magrib oge bakal tepi ka imah. Kasugri para wargi urang tinggalkeun heula kaayaan bisa mah jeung Mas Diman insyaallah ka hareup kasampeun di ayeuna urang tuturkeun lalampahan Jang Jakarana anu harita rek balik ka lembur Pasir Nangsi. Harita Jang Jakarana lempang sesoranganan bari jeung rebo barang bawa. Nyorang jalan pilemburan lengkahna panjang ngagedik semurusu. Bari jeung ngajingjing gembolan sakabeungsek papaliwat jeung urang lembur anu rek ngarit atawa arek ngangon. Nya beuki lila oge lempangna beuki anggang ninggalkeun warung bisa mah. Malah ayeuna mah ajog-anjog ka sisi sawah nu karek rengse ditanur lebah di nyamah. Jakarana harita terus lumampah mapai-mapai galengan sawah teluak lieuk komo ari ka tukang mah. Di kajauhan rentang-rentang katempo aya 2 jalma anu keur laleumpang sarua maranehna oge mapai galengan sawah sarta jigana arek
ka pelebah Jakarana tapi can sidik da puguh rada anggang kene. Ari itu sahanya geringan aya jelema duaan anu kelalembang eta mah jigana urang lemur arek ngarurek meureunnan. Cek Jakarana ngagereneng bari jeung malong ka jalma nu duaan. Bari jeung terus jongjon leumpang teu pati dipaliire. Mang Dedi izin atuh. Beuki lila jalma nu duaan teh beuki deukeut. Ulah Nah, asa-asa apa tapi sahanya Jakarana nyinikeun ka nu duaan. Nu ayeuna geus beuki ngadeuketan jarakna aya satumbak mah. Tekung silila serog atuh harita paharip-harip. Terus pating palancerong nyidikeun ka jalma nu aya haripeun. Nya sanggeus sidik terjelas puguh we. Pating ngarengkong sabab teu nyangka bakal panggih dirinya. Sanggeus sawatara waktu salah saurang ngomong bari jeung Noel ka baturna. Jupri, nah si eta mah ke aya di dieu nya. Cek si Juha bari ngareret ka si Jupri. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Nya ngaranna oge ririwa atuh Juha. Nya geus tangtu atuh bisa indit ka mana-mana kitu. Omongan eta dua jalma anu teh lian iwa si Juha jeung si Jupri. Nu keur ngider neangan garongeun jeung neangan Pak Kubu sabatur-batur. Aing mah lain diriwa si Jupri. Tapi aing mah can ngarasaan paeh. Jeung saha anu nyahok buah maraneh duaan anu paeh ti heula. Ya, dasar bangsat sia. Si lain dia bener-bener hayang modar sia teh. Sorry. Muni asa geus bosan ngadengin oge unggapan ge teh hayo we maneh mah ngomong kitu Jupri. Tapi dibikin ka ayeuna maraneh teh can bisa maehan kuring geuning. Kaasup si Badrowi guru maneh. Dasar eueuh kabecus sia mah. Naon sia? Kasaha nyebut eueuh kabecus teh? Ka guru aing atuh ka saha? Nya heueuh atuh ka saha deui. Kitu cek Jakarana bari jeung nyarenges seuri semu anu moa ka si Jupri jeung ka si Juha. Ya, lamun kitu mah nyaan sia teh nya geus ngahina ka guru dewek. Sok maju sia Jupri, bera cangkalak da ieu mangkeluk teh euy. Sarta urang lalap teh tasirahna kana jero letak. Urang kubur sakalian dijieun gemuk. Si Juha ngomongna beri molotot ka Jakarana. Jika nu hayang neureuy buleun we. Lamun ceuk kuring mah kieu we nya, ayeuna mah urang teu kudu gelut lah. Sabab kuring geus bosan lah da marane sok eleh wae, tah ayeuna mending gancang ge baralik lah. Terus bebeja ka si Badrowi, bejakeun nya. Kitu ceuk Jakarana. Ngomongna bari mencerong kaduduaan. Anu katempona jiga geus kacida arambekkeun pisan. Sabab katarah untuna oge penting kareket kakerot. Ya naon sia anu kudu dibejakeun ka guru dewek. Oke Juha. Dengekeun nya, bejakeun ka Badrowi. Kuring si Jakarana sakedeung deui bakal datang pikeun ngayakeun balitungan. Tah sakitu kadu lah poho sia. Ulu eta ngomong mun jiga nu sumuhun we sia aya kawani. Rek ngayakeun balitungan cenah Jupri euy. Hayang modar anu kadua kalina meureun sia teh nya. Si Juha awakna mending ngakidir panon buncelik. Geus lah, teu kudu ngoromong wae lah nya. Mending gancang geura indit. Sabab ayeuna mah kuring atuh keur teu hayang gelut. Wah, somong sia. Hiat si Juha harita teu kuat nahan amarah. Sarta geus teu make kana kaayaan.
teu malire kana kaayaan alam sakitu geus rek murid teh. Manehna teu sadar lamun ayeuna kena rantung dina galengan. Sial atuh dampa suku da ngolebat arek ngajejek ka kemplong musuhna. Sial keplok. Galeong atuh suku si Juha sakilat oge ditepak ka gigir ku Jakarana. Nya puguh we awak jadi ngagaleong sarta terus nolonyong gebruk labu ti kusruk ka sawah anu karek menang tanur. Allah, aduh, sia, dasar goblok, segoblok. Si Juha ngagorowok bari jeung nyarekan lak-lak dasar. Ari awak jeung beungeut meuni lamoko harita kuletak. Da puguh atuh ti gebrus ka sawah teh anu ledok. Nampok kitu atuh hiuk si Jupri narajang. Pereupna atuh ngablesur arek ngahancak kana beungeut Jakarana tapi edas. Ngan sakilat pereup si Jupri anu ngalayang dipapang ku tajongan suku Kenca Jakarana. Hiuk, Allah! Berep diaduan jeung suku sorana menika denge ngabeletuk. Bakat ku tarik-tarik tak keuweung atuh keuleuweuh harita. Si Jupri ngagurowok ngarasakeun pereupna anu karasa asa rembuh. Ulah ajar sia diwa sia. Ceuk aing oge tong hayang gelut. Sabab maraneh ayeuna mah teu geus waktuna kudu eleh atuh. Jobe sia anjing sia. Si Jupri harita molotot ka Jakarana. Bari jeung taki-taki deui atuh rek narajang. Ari si Juha harita teu keur usah oseh di tengah sawah sukuna ngebelesek kana leutak anu ledok. Sabot keur kitu syak si Jupri ngayunkeun sukuna arek ngajejek walikat Jakarana cenah. Tapi dina gerakan anu kacida cepetna sakilat sukun si Jupri ditewak syak karawak. Sukuna beunang atuh Jakarana terus atuh dicentok ka hareup. Nya puguh we awakna jadi nolonyong. Sabot keur kitu teu kanyahoan tur Jakarana atuh sakilat dijungjungkeun dipake ngajul gadon si Jupri. Yo gebru awak si Jupri harita guprak pas bisa nubruk awak si Juha anu rek hanyat kana galengan. Aduh aing nyeri ya goblok. Guprak harita si Juha jeung si Jupri awakna duarana labu patumpang tinih terus atuh pating keuleuweuh. Sedengkeun awakna duarana oge harita lamokot bobolodong ku leutak nepikeun kana sirah. Kitu deui atuh beungeutna jadi kotor. Tinggal katempo panonna we nu buburilakan. Sok garuyang gade sok. Sakaliane maneh siga muning. Geus lah cik kuring oge nya. Kuring marek ini tah. Kade omat bejakeun amanat kuring ka si Badrowi. Jeung kade ulah poho omekeun tah sawah batur anu ruksak digaleh ku sia. Karunya atuh bogana atuh menang hese capek teteh. Sanggeusna ngomong kitu mah atuh Jakarana ukur ngan sakilat jurelat jeleng-jeleng les lumpat muni tarik ngeblesat geus teu malirede ka si Jupri katu si Juha anu harita keur kokosehan hayang hanyat kana galengan. Jakarana montong ngajat sia anjing. Candreng sia gelut jeung aing teh licik sia mah dasar riwa kaberangan sia. Si Jupri ngeuleuweuh ka musuhna anu geus ini teuing ka mana. Geus ya Jupri lah teu kudu gogorowokan euy si Jakarana mah geus jauh. Mending ayeuna maniangan heula susukan terus urang kuku mah dalam mungkin mah tuh awak urang jadi juga kemohan keur guyang sia. Nagara-gara si kasebelan teh curig deh. Cat atuh duanana mancat kana galengan. Terus salimpang patututur maksudna marek neangan susukan sangkan maranehna bisa ngebersihan leutak anu aya dina awakna. Saja jalan duanana teu eureun kukulutus jeung kukulutus we. Da puguh kacida pisan ambekna kanu jadi musuhna. Komo barang inget kana omongan nama anu geus wani nangtang ka guruna. Satarek ngayakeun balitungan cenah. Hati si Juha jeung si Jupri mending ngahea panas. Teu beda we jika direram asa dihina ku budak satempak. Kasugri para wargi. Cang urang tinggalkeun heula si Jupri jeung si Juha. Insyaallah kaharep kasampeur deui ayeuna urang malikan ka tukang kaayaan di Pasir Nangsi. Khususna Bah Dirga Katut Ambu Rasti.
Mangsa alam harita teh wanci geus hampir puting jika nagis nincak kasareureuk korot. Bah dirga atuh keur diuk soranganan di tengah imah bari jeung nyarane kana bilik. Ari leungeun teu leupas nyekelan padodan. Ari si Ambu atuh harita teh keur sare di kamar. Di luareun imah kadenge suara jangkrik jeung gaang. Munireang di sarada patembalan. Ditembalan ku suara sari cangkas jeung suara cihcir anu cerit-ceritan. Estuning mata kuaas jeung mata klar. Dina kayaan kitu kaburuan eta imah aya salah saurang jalma nu datang bari jeung mamawa gembolan anu rada lumayan gede. Tayalian eta teh jakarana nu harita geus anjog kadinya. Nya terus atuh jakarana ngadeketan pantot jenangtung bari jeung ngarengekeun kaayaan di jero imah. Alhamdulillah ya Allah sapiana janjau geuning. Nepi oge aing ka dieu. Kitu ceuk jakarana ngagerengang sorangan bari jeung nangtung hareupeun panto. Ari Abah dirga anu keur diuk di tengah imah harita ngadadak curinghak sabab jelas pisan di luareun imah kadenge aya sora anu leumpang jeung sora anu ngagerenang. Tapi teh geruh cicing we bari ngaderengekeun. Kituna teh bari jeung waspada tur iatna sabab bisi aya jalma anu rek boga niat jahat. Nah, ya saha di luar sabab tadi jelas kadenge aya sora nu leumpang. Buah-buah aya nu rek boga niat jahat. Bah dirga ngagerenang lalaunan bari jung nangtung terus leumpang ka katayepan muru katepas. Sabot keur kitu kana panto aya nu Punten aya anu pupuntenan di luar teh. Bah, Ambu, Ya, saha. Tapi asa apa kana sora nama yo. Kitu ceuk Bah dirga bari jeung terus leumpang ngadeukeutan daun panto. Punten. Bah, ya abdi. Saha di luar? Bah, ya abdi putra Abah jakarana. Saha? Jakarana. Bah dirga nanya deui kanu di luar. Da pugu atuh ngarasa heran, tapi kituna teh atuh harita. Bari jeung terus atuh leungeun ngaragamang kana tulak panto. Sumuhun Bah abdi jakarana. Enga atuh Bah buka panto. Margi abdi tosono ka Abah sareng ka Ambu. Badoke dapat teh ujang. Nyakeun atuh urang buka panto yo. Nya sang di si Abah ngerasa yakin mah. Tetalangke terus ngalaan tulak panto. Malah telila braid panto dibuka breh di lawang panto aya saurang jalma anu keur ngajajanteng. Sok sanajar ukur remeng-remeng tapi badirga cukup awas kada dedeganana. Nya oge geus lila dipanggih tapi da moal samar kan jadi anak mah. Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya hidup ada kabar. Terus pisan Bah ya abdi jaka putra Abah. Bah, ayah ujang kada kabah bagi akeun hidup geus datang. Kumaha cagernya ka mana wae hidup ge menikeun ka ngampel ngatuh. Alhamdulillah pangestu Abah. Kumaha sawalarna Abah kali Ambu daraman. Alhamdulillah Bah. Jeung si Ambu ge cager aya. Hayu kajare kajoyo. Nah, kayak terus ngobrol di luar itu aduh. Jika nasi Ambu bakal bunga aja menyahun hidup aja gejajang. Nya terus atuh si Abah. Harita teh jeung jakarana sapsup ka jero imah. Ari si Ambu anu tadi geus sare di kamarna barang ngadenge aya sora anu keur ngarobrol harita langsung morejat hudang. Da pugu asa kagaruahkeun sarta terus gura-giru keluar ti kamar. Barang beresi Ambu meuli colohok mata simeuteun tapi bari jeung bunga ari sabab nempo anakna nyatana jakarana geus aya di dinya. Alah, kuyang aya anak Ambu eta teh hidup kitu. Ceuk si Ambu harita meuli ngarampayak bari jeung
samping nangaleleke. Leres pisan ambu ieu abdi ambu. Ya kujang geningan hidup geus datang. Alhamdulillah ya Allah. Ku ambu hidup teh di dakwaan berang jeung putin ayeuna geus balik deui geuning. Si ambu ngomongna muni hari wusus bakat ku atoh. Terus ngarontok kajang jakarana barejeng panonna cari nakdak. Hatena kebeku rasa bunga. Sok sanajan heueuh teh lain ka anak pituin tapi ari geus diurus ti barang lahir mah kanyaah si ambu teh teu beda we jeung kanyaah indung aslina. Ambu alhamdulillah cag para pamirsa ieu carita urang tunda heula kumaha atuh lajenganana. Insyaallah manidi baris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka-84na. Hatur nuhun loh kumangrupi perhatosanana ujung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.